Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa salisuha sareng ayu nomor katiluna tinu opat eta masul mushafi ngarampa mushaf Quran. Urang masih kena nyarioskeun tentang perkara nu haram dipigawai ketika jalma batal wudu atau teu boga wudu. Sabada kamari kahiji haram salat, kadua haram tawaf, nomor katiluna haram ngarampa lembaran Al-Qur'an atau mushaf tulisan Al-Qur'an. Nang mushaf teh wa huwa ngaran mushaf eta kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Naon bae sakur-sakur perkara nu ditulis ayat-ayat Quran lidirasatin tujuanna pikeun dibaca. Eta mushaf warna. Walau amudan sanajan tihang, au lauhan atawa papan, au jildan atawa kulit, au kertosan atawa kertas. Naon wae nu tulis tu Al-Qur'an tujuanna naon jang dibaca, haram dirampak lamun teu boga wudu. Lamun dina tembok ieu aya tulis Al-Qur'an tembok, ulah teu boga wudu, teu meunang ngarampa tembok ieu. Gitu. Budak sekolah, bapak guru, ibu guru, guru agama nulis ayat Al-Qur'an di papan tulis lebor, teu beunang dirampak lamun teu boga wudu. Sabab eta mah tujuanna jang dibaca gitu nya. Wa haraja bidzalika tamimah. Beda deui lamun tujuanna yang dibaca. Misalkan jeung tamimah jimat. Naon tamimah teh? Mayuk tabu piha sayun minal Qur'ani litabaruki. Nulis Quran dina kertas, dina kulit, tapi lain jang dibaca, jeung ala barokahna we eta mah. Tak eta mah teu naon. Dicabak oge lamun teu boga wudu ge. Awas pokoknya ditulis di kertas, dibungkus ke kulit, dikaput, pakai tali gantungkeun leuweung budak geuning. Sok ceurik we penting. Tah, ku barokahna aya Quran budak teh jadi teu ceurik we. Teu diganggu ku jurig, teu diganggu ku mulwalad, teu diganggu ku kuntilanak. Maka eta aya Quran teh jeung ngalah barokahna dirampak teu nanaon walaupun teu boga wudu. Sabab tujuanna lain jang dibaca. Jeung barokah unggul tah. Salagi tadi disebut mushafnya. Kumaha lamun cenah ditulis kabeh sa Quran jeung tabaruk teh Quran sakabeh we, lain dibaca ngalah berkah we Quran hiji. Faida kutibal Qur'anu kulluhu la yuqalu lahu tamimah. Teu bisa Quran hiji disebut jimat. Ya Quran mau dibaca ya. Dibungkus we jeung jimat teh kalau wali teu bisa kitu mah. Nya. Dalu ti Quran ge loba geuna ieu mah gantungan kunci ini Quran parpadu tagara kabah. Wa in qasara zalika salajana masuk jang di pake jimat tapi pal ibro tali qasdi teu dianggap eta mah aya kitu mah. Sabab naon? Kada kasauran Imam Ibnu Hajar ibarat ayeuna pamaksudan antara dibaca jeung jimat teh waktu nulisna. Ieu teh bacaeun atawa jang jimateun. Ieu teh bacaeun atawa jang ngalah barokah. Waktu nulisna jalma nulisna tanya tujuan jeung naon tujuanna. Kali Quran percetakan teh nya urang otak Quran mah teu bisa dianggap eta jang jimat atawa teu bisa. Ya. Nulisna sabar ayat, tulisna dina bor. Jeung naon tah Pak? Jeung bacaan maraneh. Atuh maka eta mushaf disebutna. Ya. Jeung kertas nulis jeung bacaeun sareng eta itu nya tujuan teh waktu keur nulisna lain waktu saentasna gitu. Bahkan saur Imam Nawawi mah teu meunang ngarampa mushaf teh kertasna, pinggirna, jilidna, terus bungkusna, kantongna, petina teu beunang dirampak lamun sunai mushaf gitu nya. Lamun ayeuna ditulis Al-Qur'an dina papan Pahukmu mushaf sawaun qala al maktub au kasura.
lamun ditulis Quran dina papan tulis dina bon rek saeutik rek loba tetep eta hukumna mushaf haruma maka haram naon masuk ngarampana nya atos aya mushaf teh ya sesebutan teh aya 3 macam aya domah mim mushaf aya patah mashaf aya kasroh mishaf padomu wal kasru masurotani ai domah jeung kasrah eta nu aslinya rek mushaf rek mishaf gitu. Ai mashaf ngan dikasih Abu Hafas anu hasungkul. Anu salesna mushaf, mashaf, mishaf mana lah. Urang anu doh nu susul mah mushaf sebenarnya. Gitu. Tah kabeh kieu bedana. Lamun urang nyaba Quran, bari teu boga wudu, henteu aya dihitung dosa gede mah henteu. Bedana jeung salat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, lamun maksa salat teu boga wudu, tawaf teu boga wudu, sujud tilawah, sujud syukur ngahaja-haja teu boga wudu, dosa gede eta mah. Ai nyaba Quran mah urang henteu asup dosa gede nya. Kasahuran Syekh Imam Ali Sibro Malisi kawas kitu. Warobi wa sareng aya nomor kaopat tina opat eta hamluhu mawa mushaf. Keur mah dirampat teu meunang dibawa ge teu meunang lamun teu boga wudu illa fi matain kecuali dina wadah payahilu mangka halal hamluhu mawana mushaf mau jeung wadahna tabaan lahu kanurut kana wadah lamun jeung kantongna mah dina kantongna kalawan idalam yakun maksudna bil hamli wadah kalau pamaksudana nyanak teh nyanak wadahna maka masih menang eta mah urang mawa mushaf mawa Quran dina wadah tujuanna nyanak wadah lain nyanak ulah unggul lalu bahasa nyanak ulah unggul haram teu meunang teu boga wudu mah tas di pasar meuli Quran boga wudu kaya yang meuli Quran mah sageus dikana kantongkeun pagesik jeung batur kulit teh batal nyanak naon eta nyanak Quran mun nyebut nyanak Quran unggul haram dibawana. Tapi lamun nyala Quran dina wadah, nu kana mau wadahna maka teu haram kitu nya. Kartos? Kartos. Pilih kitu duit kartos. Walau alqahu muslimun fil qaduro sajalma anu miceun mushaf dina tempat anu kotor, tempat sampah, tempat nu hina kalawan ngahaja-haja soro al mulki kafiron maka jadi jalma eta nu ngalungkeun teh kafir dihitung teh. Lamun Quran dialungkeun, lembaran Quran dipiceun tempat sampah tempat kotor ngahaja-haja maka eta jalma langsung dicap kafir. Kusabab ngahinakeun kana Al-Qur'an. Komo aya geuning berita anu saeukeun kula dibeuleum, aya ditincak teh, diciduhan teh, kawannya berita viral, ieu budak awewe geuning. Ayo awak tataranjang make tiung. Terus Quran benciruhan mah teh divideokeun kan mesoskeun. Geus macam-macam zaman ayeuna masyaallah. Ya. Kan kieu cenah lamun aya urang keur ngaliwat di jalan atau di tempat anu teu terjaga lah aya lembaran Quran urang teu boga wudu kumaha? Tah di dinya mah sok meunang urang canak geragan mushaf teh walaupun teu boga wudu, canak simpen kana tempat anu mulia. Simpen mun diharapkeun kana parangladakeun, kalau romanikeun, lamun aya salamat ka gula-goler Al-Qur'an kitu lah. Asa sos-soeh gula-goler teu boga wudu canakna teh naon sok demi ngahormat Qur'an di dieu mah. Sabtu tadi teh ngarampa, ngahaja teu boga wudu, henteu dosa gede, cuma dosa leutiknya. Ketika Al-Qur'an mah tak hina, canak teu naon sok Qur'an sok. Nyana bakal banding terbalik, dosana leutik, amalna gede, katutup ku amal urang. Tak bilih kahinakeun teh mah canak teh naon. Gitunya. Bahkan aya seorang ulama namanya teh Imam Sibaweh. Imam Sibaweh mah anjeunna pernah manggih lembaran kertas aya tulisan lapan Allah nu jelasna, nu saleh mah teu jelas geus hapusna. Gancang ku anjeunna calak dirawatan di minyak wangian disimpen di tempat anu mulia. Maka uang mina aja mimpi aja diangkat gelar wali derajat wali karena ngahormat aku yang salah baca etik itu salah soleh gitu seperti itu salah aja lah
Wa yustahabu disareng disunatkeun naon ayakuna lil mushafi idza qudima bihi. Sunat lamun aya mushaf ngaliwat urang ke diuk nangtung tunduk kahormat gitu. Lamun aya Quran mushaf ngaliwat teh Quran ngaliwat dicalak ku jelema urang ke diuk nangtung gara-gara hormat Quran. Sunat tak gitu. Naon sabab? Sabab ketika aya ulama, aya tokoh terpandang, urang sok ngahormat mangut, komo Quran leuwih mulia tibatan eta. Kitu nya dia perbandinganna. Kan seorang lamun aya imam kecaralik, aya sok tokoh kiai ulama, pas kuliah sok hormat ya. Balik ka mana? Pagarsa. Balik ka mana? Mbah, kumaha urang teh gitulah. Seperti gitu. Hormat ka jalma anu derajatna tinggi karena keilmuanana, karena paket ketawaduanana, paket ketakwaana, urang hormat ka jalma teh kitu. Komo kana Al-Qur'an. Lamun Al-Qur'an aliwat, urang hormat tundukkeun sira urang. Ya. Makanya Al-Qur'an teh pan amun contoh bae ngaos teh takep ka dada. Ya, baheula disuhun baheula mah. Urang sak disuhun Al-Qur'an teh. Ku hormat-hormatna. Ayeuna pan besok kada dijingjing Al-Qur'an teh. Terus mulai sedikit demi sedikit hormat ka Al-Qur'an teh mulai hilang. Urang mah biasakeun deui hormat Quran. Lamun teu ieu disuhun takep ka dada kitu tadi. Supaya keur ngaosna ulah sampai keur ngaos teh urang tungkul sehingga badan teh ngaluhurang Quran. Atau Quran dia tangan kieu nyaleukeum Al-Qur'an teu meunang eta. Ya. Kudu bener-bener hormat kana Quran. Baheula budak haji teh geuning ulah hiji sewang. Ayeuna budak haji teu bakurat di baheula teh. Da loba di majlis talim kurat di pasar teh loba kurat ayeuna. Kop-kop milih ayeuna mah. Baheula hiji menang meuli nu bapana bawa tiba teh dipusti-pusti dijaga dan hiji-hiji